Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu, manga urang teraskeun ieu carios Rukmini nagih pati kiwari dina bagian anu ka 13. Mudah-mudahan sing tiasa ngahibur para wargi sadayana oge sing aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Canak anu saena tinggalkeun anu awona, mangga oge ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos ngadukung ieu channel ku cara nekan like, komen sareng subscribe na sareng loncengna. Hatur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Teu sirikna unggal poe ngotok ngowo di imah Mang Darta kadangkala sok rajin ngenong da eta cenah geus teu asa jeung jiga ku ayana si Sebul ngadenge caritaan Pardi jeung Nyi Rukmini rek nyiar pagawean manehna kawas nu gehgeran ngadon rek milu nyiar pagawean sabab manehna ge sarua can boga pagawean anu matuh puguh we keur si Sebul meuni asa mobok mangi gorowong asa ditomok congcot meuni hayang milu nyiar pagawean. Teu matak aneh keur Nyi Rukmini ngarasa regreg ku aya si Sebul rek milu sabab Nyi Rukmini geus apal kana kawani si Sebul. Ari katamah-tamah si Sebul geus kapatri ku pangarti, geus kasipuh ku pangaweruh masagi dina ilmu panemu jampe pamake diwuwuh aparamitra leber wawanen. Ngan teu kaciri boga pangarti teh dumeh jelemana we sok ngalohong. Kuno canyahoun mah dianggap jelema ceuleupeung atuh. Samalah nu ngarasa regreg lain Nyi Rukmini bae sanajan Mang Darta ge ngarasa regreg jeung percaya sagemblengna ka si Sebul. Jelemana beunang dipercaya beunang diandelkeun atuh isukna rebun-rebun keneh bring arindit samalah make mekal timbal sagala bekal di jalan bisi lapar. Ngan waktu arinditna teu make pakean aralus biasa we pakean sapopoe si Sebul make calana sontog lawon hideung saseret tuur kampret hideung. Bedog sasiku nyelap jeroeun baju make dudukui samak geus rarawing sisina nyolenangkeun jimpo nu dieusi ku bekal. Ari Nyi Rukmini ti imah make rok tapi datang ka jalan disalin ku celana pangsi kaluhur make kabaya majarkeun teh ngarasing set. Make celana pangsi kaluhurna make kabaya komo kitu tujuan rek ka Gunung Cikuray. Bari si Sebul geus nyahueun Pardi jeung Nyi Rukmini rek ka Gunung Cikuray sabab ti tadi jalan geus dibejaan ku Pardi. Kebat lumampahna tilu insan nu teu kacaturkeun di jalan geus deukeut kanu dituju tayalian Gunung Cikuray. Samalah harita geus nyorang jalan anu nanyak meuni netek atuh keur Pardi mah teu wulu ngahegakna. Kesang ngoprot kawas nu tasmani beungeut beureum jaba beueus ku kesang. Ongkoh para mitra keur Pardi mah. Irahat teuing sok init insan jauh sok sumawana nyorang pagunungan. Da pugu kasebut anak nu beunghar. Ari ayeuna make ngalakonan ka gunung jeung sok macul sagala. Tadi nama Pardi manghariwangkeun kanu jadi pamajikan sieun mopo. Ari heug manehna nu ngarasa ripuh ambekan ngahegak kesang ngoprot masihan sakujur awak. Capek Kang? Iren heula atuh capek mah? Cek Nyi Rukmini ngaraskeun kanu jadi salaki. Ari capek mah henteu ngan tuur meuni asa leklok ieu ye. Temal Pardi majarkeun teh tuur asa leklok padahal nyaripu. Ti koro asa tuhureun hayang nginum. Ngaso heula atuh Kang, ngaso heula sok. Barita ge para mitra si Sebul tuluy nyarita. Yuh, sieun ngaso heula atuh lah. Sieun diceraskeun mah repot sieun saya ngaso heula lah. Sambung si Sebul reg areureun dinu rada lega. Nyuhan hanapeun tatangkalan. Cing mana caina jang Sebul akang ya satureun ti koro. Aduh. Nya juga dulu. Aya sih. Ieu sakantenan lah tutang tuang bilih tos lapar. Nya sok atuh. Temal Pardi cag si Sebul ngecagkeun jimpo tuluy dibuka. Geus kitu mah berak dalahar meuni ngalalimed bangun anu ponyokna keur kawan tugas burang ongkohan. Ieu ari ieu pais naon aja ceruk. Si Sebul ngarampaan bungkusan. Ayeuna poho paisa peda make oncom sok adinya buka ampir ka pohokeun. Aduh bayuk pais peda ceu cing urang buka. Wayo buset nyawi pais peda make oncom geuning. Waduh ieu mah kesedep cecep aduh cecep Sebul je. Urang hadiahan heula nya.
nyapai kadinya hadiah lajang sebul ngiriman ka karuhun-karuhun. Pardi jeung Nyi Rukmini daharna eureun heula sabab si sebul rek hadiah heula ka karuhun. Pok si sebul nyarita kieu. Mangga tu urang abita ya. Kaso pono kaso panjang kaso ngaroyom ka jalannya mama nyai. Ayo sono monok sono nganyang sono patepang di jalan. Pokna Nyi Rukmini ngagik-gik kitu di jang Pardi. Cisadane nu nyang ngaler, cihaliwung nu nyang idul, amit mungkur, amit lain punung, amit lain balakin lain. Dasar jelema weureu, boro batur mah hayang dahar eureun heula, sugan teh heueuh we rek ngadoa, horeng teh ngaco nya. Dasar si beuyeum. Ieuh ampun ding. Sok juga ngah urang hampol. Kuduaan jeung mangkaning pais pada di surabungan ye. Si sebul ngalaan pais pada make oncom tuluy digaleikeun kana sangu jeung sambel. Pelewak si sebul make bebelewakan bangun anu ponyonaker. Dasar jelema jorkom dahar ge meni digaleuy kitu mangkaning leungeun teh teu kumaha heula. Ieuh. Apik-apik teh cece pokona mah dahar nikmat lah. Jadi kulit jadi daging nu beunghar candang tu dahar nikmat samadeu kieu nya. Pangbari pokona mah PE je. Aku madinya we pokona mah teh mal Pardi bari reguat nginum sababaraha sabab karasa kabukulan. Eureuleu si sebul sageus dahar teh keurab meni eureuleuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti. Jisima abdi di pasihan kanikmatan lahir batin di pasihan ponyona da. Oge ngaturkeun nuhun we. Karunyana kena tuangeun mugi-mugi ditebihkeun dina balai dicaketkeun sareng digampilkeun tina rezeki. Sing pageuh kadeuh ka memet sing penggot mikasono. Malah manar gancang boga pati. Hawakeung nyalengengkung eta nyalengengkung gera gede gera jangkung gera sakola di Bandung wayaw. Berang kayakeun inung geulana lang ka si bapa. Ganeng samang sebul ah. Naonnya bibir teh mah hayang ngacewis wae sakitu di leuweung oge. Juh, ceceng wae lah. Kapan tadi jadi jalma ulah sok ngungkut kebingung sun. Ulah muhit kana barwit ati susah tinggal susah. Ka susah mah lain diri urang wae gitu. Sanajan jelema nu berat beunghar ge loba dunya barana. Ari perkara ka susah mah aya wae cece. Wah batur mah leuwih ti urang susahna. Susah sieun dunya aya nu ngorawat ku batur gitu. Susah sieun teu leuwih loba. Ari ka susah urang mah susah sieun teu manggi dahar keur isuk. Manggi isuk kumaha bageto, manggi bageto kumaha engke. Tapi sanajan bari urang keur manggi ka susah ge, tong teh jadi pikiran lah. Tong jadi ponok harapan dunya mah lega keneh gitu. Gunung-gunung aja lagi ratu pinuku rupa-rupa jatangkalan. Laut mak plak keneh ku cai bari teu kurang ku lauk jeung sabangsa direta. Naon rupa anu aya di alam dunya kabeh keur manusia kitu. Wajib diikhtiaran, wajib ditarikahan. Ngan poho we ulah sok poho kanu kagungan. Ulah poho kana syukuran. Kasaha ge urang mah ulah poho syukuran mah lah. Tajalian angin ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu. Lamun urang rumasa jeung karasa dipaparin mah kanikmatan hirup di alam dunya. Sawajibna urang kudu syukuran. Sanes kitu akang sanes. Nya mah tuh urang ngeureuh deui buru-buru tapi keur dituju. Reureuh geus dahar geus. Kering ngahegak we ulah datang mah kalau dituju panjong nyon masing rek goleran ge kitu. Nya sok atuh gara beresan kadinya sangu anu teu beak asupkeun di kana jimpo. Keur engke bisa hayang dahar deui. Aduh puguh we itu di bawah mah ceuceu ganying sangu gede keneh. Acan ye satimel dia butuh keneh deui. Si sebul ngasupkeun sangu jeung sasadeungeuna korejat nangtung. Amuing hampir we katinggalin ka sedep cecep ye. Cecep sebul mangkaling sabotong deui pais pada hanyuh. Untung kareret mangkaling ka huluna deui. Si sebul mungkus pais pada tuluy diasupkeun kana jimpo. Leos arinit deui ti eta tempat Pardi ti hareup dituturkeun ku Nyi Rukmini. Sedang si sebul pangtukangna bari ngaganong jimpo nu dieusi keneh ku bekal. Kakara ge meunang sababaraha lengkah ujug-ujug celeng-celeng dua lalaki carangkung badag. Laluncatan megat jajalaneun atuh puguh we. Pardi ngaranju gentak ngejat ka tukang, ngarumpak Nyi Rukmini pamajikanana nu meh-mehan rek dicengkang lamun teu katahan ku ki sebul mah ti tukang. Para katak nu luncat teh saurang seuri babara katakan bari ngajega. Meni badis cakung luncat teh euy. Rewas ilaing teh kisanak. Henteu murag baja jantung. Henteu murag henteu.
henteu murag di jantungna geus sana tong rewas dong sieun dan kumamangge moal dinaha uluh eta geuning amewena jeung amewena meuni nolis meuni herang boncenang eta teh jikan kisana ka Jawa kabogoh lamun kabogoh rek naha los ka dieu bari nage wani jajangkor ka dieu rek naha rek ngadon bobogohan kitu di dieu teh teu bisa teu meunang lamun mamaksa kudu mayar kasih mamang lamun tedek mayar ambewe na keur mamang hei ambewe nolis ciluk bake kok ciluk culik ciluk bake kok ciluk cek eta jalma ngadon ngaheureuyan na atuh ari celeng teh Nyi Rukmini teu kanyahoan ngadon luncat ka hareup bari ngenyang leungeun Pardi salakina puguh Pardi tamah reuwas ningali nu jadi pamajikan luncat sok sieun cilaka di pahala ku dua urang jalma jahat nu sakitu jarangkung badagna ruk kadieu Pardi ngagegero Nyi Rukmini kitu deui si Sebo nitah mundur cicing Kang cicing naon maksudna naon perluna Andika make megatan jalan segala rek ngaganggu karena permaksudan kaula Andika teh sok kada mundur ka ditu mentong sok ngaganggu karena keperluan batur bari lage lantaran kaula datang ka dieu tempat lain rek ngalakukeun jahat lain rek ngarugikeun diri batur Nyi Rukmini anggur nyarita kitu teh siga nu eueuh kasieun pisan ngaso heula para mitra ngaso Mitra sadaya harita jang Pardi reuwaseun para mitra sadaya ningali kaayaan kitu tuluy jang Pardi nyarita jang sebul kumaha tuh jang Rukmini teh beunang dicarek pisan Pardi hariwangeun keun wae Kang dah gimana manusia ngayakeun tindakan ku kuring di sing hareupan bener ge sok rek mundur moal Andika teh Nyi Rukmini nanya bari ngajega adu hareupan aya ambewe wanian euy aya ambewe wanian make nyampurkeun ka uing pasti manehna bogoeun ka uing hayangeun ka uing moal teu amis keneh ieu ambewe amu cuy ayo mana urus ajuring Nyi Rukmini nyentak kalaban cicidu memang lain jurig itu lain jin tomang lain jin izin nolis tapi jilima semua di sinolis bisi sinolis aja nyaho kangeran mamang nyeyo pisan mamang nu kata laki Jabri ieu batur mamang kata laki Warsho pada urang Cibadug waduana atuh mamang mah tukang bobok tukang tarok tukang nyingkabkeun anderok somong sia bangsat rek nyingkab moal Rukmini mun cereng sigana teh eueuh kasieun eueuh kakimir ngamuing cucungana kalau kunyuk rawun monyet awawena sia wani ngusiri sagala ka aing monyet awawena montong diajar gede sungut munghak campelaka kolot deuleu sakali awewe tempat pikang moal bisa sarua jeung lalaki awewe ponok lengkah heureut deuleu kabecus ukur ka jeble paling pinter kana nyamel kana ngejo kana nyeusehan coba lalaki mah tukang macu lalaki nu menerkeun kenteng bocor lalaki nu jadi kulisi lalaki nu jadi soldadu lalaki nu ngusiran sado lalaki ka tukang-tukang gelut lalaki lamun diandalkeun ka leuweung jeung suku teh mun diandalkeun kana leungeun jeung suku teh mah lalaki leungeun awewe cokor di mana aya awewe samodel lalaki wani kada gelut si Jabri ngahina kana darajat awewe puguh Nyi Rukmini aya basa kitu lain sieun kalah ka jadi panas setan si jurig jarian sia awewe ge kumaha awewena deuleu dikira lalaki wae nu becus kana barang gawe nu wani kana gelut teh aing ge nya awewe ya ulah disaruakeun jeung awewe nu diomongkeun ku sia jurig sangeunahna sia jurig nya teh dianggap awewe jadi kekeset rek nyingkah moal sia jurig jarian dulu eta muni lancangna kerja jablog teh sia aya ngasaan dampal leungeun aing si bangkawarah kunyuk awewe teh
ku aing sinalah ngarumpuluk heula geus ngarumpuyuk ku aing dikekepan deuleu mantong kalah kahun tu sia garong gebleg sok geura laksanakeun sia dikira aing rek ngejat dikira aing rek miris ku tangtungan anu doronges kitu patut geura parak ditikeun takokon teh mun bener mah nyeruk mini malah nangtang ruk mini geus munuruk Pardi ngagagero nitah munur sabab hariwang cicingkang tong hariwang bari nage sabab abdi geus teu ngeunah dihina darajat ku si goreng goblok teh garong kotok ayo sia bangsat edan nyeruk mini netreg kala awong-awongan sedeng si sebuah cicing we gireun Pardi tapi si sebuah geus taki-taki aduh nyaan kurang ajar temenan sia rasakeun ye siap si Jabri geus teu sabar manehna luncat bari leungeun ngolebat rek ngagitik beungeut nyeruk mini karasa angin ngahiuk kana palebah puh ceuli siat harita para mitra sadaya atuh nyeruk mini ngarengkog bari suku sabelah ngejat ka tukang pigilang leungeun si Jabri dirampin sarta dicentok ka gigir nan solontod si Jabri rada nyolontod ongkohan rek ngagitikna teh teu make perhitungan na atuh ari nyolontod ai cakuk idana dijejak ti gigir cari jeug si Jabri ngajari jeug nyeruk mini nyusul tepus rek ngabanting sirah mabari awak muter orok kaya si Jabri teu kapalingan reret kentak manehna ngareuneuh atuh suku si nyeruk mini gagal gilak corelat si Jabri ngacorelat bareng jeung malikna awak teh leungeun nu kencang ngabanting suku nyeruk mini nu masih keneh ngacung jabrod nyeruk mini ngajerete terus ngedeprek sabab suku karasa meni asa potong ningali nyeruk mini ngadeprek mah keur Pardi timbul nafsu karepna hayang mang maleskeun malah harita ge geus ngalengkah ngan teu kebat sabab dicarek ku si sebul bari leungeun Pardi rada ditongtak cicinggang lah song disambeurkeun dalam bola jeung lain kuing ngahinakeun ka akang ye moal kaigalan jiga mah si sebul siga nu geus biasa nguji kana kagarangan jeung kapinteran dua urang rampong atuh Pardi bari hate ngageremet jeung hariwang kanu jadi pamajikan ingis di pahala tadi ceuk mamang kumaha monyet awewena sia kunyuk rawun montong diajar peupeuleukeuh deuleu sia ka lalaki teh geus dicaritakeun tadi ge awewe ponok lengkah reuit deuleu paling pinter juuh cimata alias tukang jebleh deuleu cacakan katepak cokor sakitu geus ngadeprek komo lamun katodel ku bedog sia moal teu bebeten kaos nu rek ngajuru tah deuleu nu marengan maneh cacak kasebut lalaki boro-boro kawani ngomong kasar nyampeurkeun agen teu na ari sia cuman taka humayua bebeuleukeuk ceuk mamang ge sakali awewe tetep bikang moal sarua jeung jalu darajat awewe moal sarua jeung darajat lalaki geus ayeuna pilih hiji di antara dua kecap mending mere pajeg ka mamang atawa mending dibawa ku mamang lamun teu mere pajeg atawa teu boga duit leuwih hade milu ka mamang samalah aya alusna milu jeung mamang tibatan mere pajeg si Jabri nyarita rada leuleuy harita teh para wargi sadaya bari ngojengkang ngadeuketan nyeruk mini nyodorkeun leungeun siga nu menta dipangenyangkeun atuh ceg ku si Jabri dicekal pigeulangna malah rada dikenyang na atuh ai geus nangtung ari cabrod palebah cukang irung si Jabri dibanting ku nyeruk mini aduh si Jabri ngaguak nungkupan irung getihan keur kitu disusul tepus nyeruk mini ngahancah hulu angen jabrod si Jabri ngarekeng awakna meni remoyongkod harita teh para wargi nyeruk mini ngagorowok bari luncat cedak dampa suku ngajejek dada dayagdag si Jabri ngadayagdag ampirek ngarumpak warso baturna nu keur ngajega bari murir-murir kumis sabrut nyeruk mini ngirimkeun kempuran rek mentok beungeut orok kaya ku waktu ye si Jabri gerikat ngadoyongkeun awak geblos kempuran nyeruk mini nyamos gilek jabrod si Jabri malas ngirimkeun tenggelan kepang keuna kana sirah puguh we karasa ku nyeruk mini asa ulang terus ngedadalig degan jabrod suku nyeruk mini ditepak disepak ti gigir sasat jalma keur dadalig degan semulieur katamah suku disepak satakerna atuh teu matak aneh nyeruk mini ngacuralit malah tuluy ti bebeut nang karak pengkang tulang bobokong meni asa potong nyinakal kana batu ngaso heula para wargi sadaya ngaso
Si Jabrig meni asa suka harita teh seuri babara katakan. Nah, ya ku bandangul teuing sia kunyuk awena. Aya campelak kabina-bina teu beunang dicarek ulah ku wanita lalaki deuleu. Ye keukeuh peuteuh ke hari geus kitu kumaha karasa meureunnya? Karasanya coba tadi lamun mere pajeg atawa daek dibawa ku mamang meureun moal kitu jadina. Hei jalu geura hudangkeun tak ambewe lain careuleumeut kitu kaos nu calantungkeun sia. Rek dilapurkeun we ku laing jalu ya. Lamun dilapurkeun ku aing rek dipulung. Rek dibawa ayeuna sabab dewek butuh ambewe purah mangejokeun jeung purah ngarancetan dewek. Rek dipasarakeun moal jalu-jalu nu caracingeun sia. Si Jabrig setengah ngahampas ka si Sebul jeung Kapardi. Gerendeng Sebul ngagerendeng jeroeun dadana. Geus moal henteu we manusia nu luar rek ngajahat. Kalawan boga itikad mahala ka sarerea diantep pasti aing jeung Pardi katut nyiruk mini cilaka. Didawan pasti cilaka keneh. Pati-pati cilaka ari aing geus ngayonan mah teu penasaran. Sia manusia aing manusia deuleu. Asapira ku Gusti Allah rek nang tayungan ka jelema jahat. Mugi Gusti jisim abdi nyuhunkeun pitulung ti Gusti. Kalae nyuhunkeun ditang tayungan ku Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Kitu gerentes hate si Sebul. Harita sanajan manehna tukang ngalohong gede banyol oge para wargi. Siga jelema ceulepeung ari geus dina wawanena mah cukup oge. Atuh dina kapinteran lumayan bari tarapoho sumamat kanu maha kawasa. Ku dasar kitu si Sebul teu loba nu dipikir deui ngan ceneng we luncat ka hareup rek ngayonan si Jabrig. Jeung dewek sia jurig lokrong jurig mungaok. Manusia nu teu gableng iman sia si bau hayam, si bau tampolong sia si hapeuk. Hayo urang pada nyekel sabuk milang tatu jeung aing. Urang paheula-heula nyuk suruk kana taneuh sia. Sok geura ebrehkeun wawanen jeung pangarti lain teh manusia. Siga bang barongan, siga barongsai, siga monyet manahna. Dikira aing aya pipis kawani kitu beunang dihina kudu kitu dodongesna. Moal bisa ho. Tegableg gaera rajeun wani ngayonan ambewe. Wayo. Si wayo uta. Brig, Jabrig, si Jabrig, siga barongsai, siga si Jabrig. Tak Jabrig, wayo. Eta mata ni segede jengkol. Siga mata anak buta we. Si Jabrig sia. Si barayana barongsai. Si Sebul ngaheureyan di palar pilawaneun nafsu. Setan sia. Cucungahna keur kaing ngarekeun barongsai setan sia. Wayo. Nafsan we sabi si Jabrig. Si bau bujur kebo nafsan Nasteung sabaraha poe laing balik ka Siti Cikeumeuh teh Brig. Kanjeu deui laing teh Brig. Na atuh Brig. Nya atuh masih kene OTM. Hayang mah kabalik geus ngajadong di Cikeumeuh Brig. Jadi rajanan si OTM. Eta kunyuk rawun gede sungut sia. Wayo. Akhirna nyakeun ngaran. Jadi dina merek panca kaki beureun ka uing. Moal panca kaki jeung kitu dolongesna uing mah ho. Sabab beda raga, beda nyawa, beda tabeat. Alah. Beda atuh kalakuan ho. Heeh, uing nurutan si Renyul euy make ho. Geun bae lah si Renyul ge nginjem uing. Si uing. Heeh, Renyul nginjem heula basa ho ti laing. Lain jeung dewek pan sacekih lain. Rek naon make nanyakeun ngaran dewek sia Brig. Rek panca kaki jeung dewek. Sok atuh Brig. Badag Brig. Lain rek panca kaki deuleu sia badul. Hayang nyaho ngaran sia sa. Lamun si nyaho rek di kumaha uing teh, kuy lain teh Brig. Rek di puasaan, rek di puluh minantu kuy lain Brig. Lain rek di puasaan sia juri gerak sia. Leuh itu wayo. Akhirnya mana nyakeun indung Bapak Uing. Eta meureun si didakwakeun ku indung Bapak Uing. Apa gunanya lu tanya-tanya sama papa gue Brig? Wah, goblok sia. Aing nanyakeun bapak sia ame babari nyalabarkeunana deuleu. Sana disabarakeun Brig? Sia. Di mana geus ngajoprak kari nyiringkeun ka boboy sia. Pasti sia bakal kojor di tempat ieu. Hayang ngojoran si laing yang si aing dewek. Lu. Eta Brig gede hati pada ngojoran uing.
hanya udah ngarepotkeun teh atuh Abah Amri lingi-lingi we lah teu kedah palai maragat ke nyawa manusia sabab Indonesia mah lain nu ilaing brig nyawa mah Allah nu kagungan lu brig sanajan raga jeung nyawa ilaing ilaing ge saha nu kagungan brig ari lain Allah mah atuh brig ye nya atuh sia lah montong ngabacot teu uni sia kunyuk rawun saha ngaran si laing ha mun aya ku keukeu eta si baraya barongsai tina naon ari keukeu peuteuh mah hayang nyaho ngaran Cecep eueuh duana Cecep sadunya nu katelah Cecep Sebul saha pangdege si Sebul dewek mah katelah Cecep Sebul nu paling sia kunyung moal ngaran manusia si Sebul dan nu Sebul mah bako deuleu bau teu hayam mau percaya atau tidak believe it or not pokoknya mah believe it or not pokoknya mah mau percaya dan tidak kalimang sabodo ilaing brig tetep ngaran dewe kamu bisa dicawar pun Sebul alias Wayo brig jadi ngaran si laing di si Sebulnya udah kapino gawe atuh ijo ngarannya si Sebul wing bisa bahasa Jawi ayo hari kitu nu keur ngajajantul kaos bolon cacing sangarana si Jabrig nunjuk ka Pardi ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu harita si Sebul tuluy nyarita deui deui itu meuli dipa-apa ditanyakeun ngaran itu balajek dewek atuh nu katelah Kang Pardi eta pamajikanana katelah Curug Mini sok rek nanyakeun saha deui atuh jeung teh brig ari itu batur ilaing nu siga tunggal anu keur muri-muri kumis siga hieu jarong saha ngaranna si Sebul malik nanya bari nunjuk ka baturna si Jabri nu katelah Warso pok Warso nemalan teu lah eueuh duana ngaran dewek katelah si Warso kadengen teu kumaha tukang baso wayang ngaku si Mas tukang baso si tunggal we sia turun si cepot deuleu bonge sia ngaran aing Warso deuleu Warso nyenta omuing galak banget meni harus genggerongna saya mah kieu beurik lah so tiba-tiba urang ngadu catur tanpa bukur ngadalil teu puguh harti leuwih ada urang sewang-sewangan we anika ini ti dieu atuh Cecep dengan dilanceuk ini teh di dieu Cecep moal ngaganggu karena maksa jeung tujuan anika atuh anika duaan ulah rek ganggu ka kaula nafsi we lain mah amaluna amal hukum gitu teu bisa sia nu kudu undur ti dieu nu kudu mundur ti tempat sabab ieu tempat geus jadi hak kawasan dewe Kardi dulu jadi ONE jeung lanceuk teh kudu mundurnya Malaysia mundur wae mah lah sebab lain mobil lamun mobil bisa atret dari jelema mah teu bisa atret tibatan kudu mundur leuwih hade maju brig mematakan nikah montong halangan kana permaksudan kuring sabab jelas ieu mah tempat lain tempat ilaing brig ieu tiba heula ge geus anu boga ya geus anu nyiptakeun tong boroning tempat ieu sanajan kabeh ge jeung langit-langitna anu boga anu nyiptakeun teh brig nah goblok sia saha nu gabelegna saha nu nyiptakeun di tempat bubuyut ilaing ini belat beda-beda teuing batur teh nya teh kieu para mitra jelema teh jabut jelema rupa bodoh tapi belegu teu nyaho nyiptakeun bumi sareng langit ieu brig sok bisa dikaca nyaho kanu boga atawa kanu nyiptakeun bumi jeung langit kasup di tempatnya teh Gusti Allah tong boroning bumi jeung langit najan diri anika ge saha atuh nu ngagelarkeun ka alam dunya lain dikeresakeun ku Gusti Allah mah nya aya ku biko-biko kabina-bina teuing aya bongkina bobeungeutan siga barongsai nu saurang jiga situng atuh sok nyingkahkeun lah montong ngalangan kana urusan batur bani ge jeung ka ditu rek balang siar mah montong membatan montong milu ateul kana urusan batur si Sebul ngusir para wargi sadaya setan sia ngusir aing sia rasakeun ye cia si Jabri teu sabar terus ngeredeg ngirimkeun kempuran pereup ka karena jeung badag di lelempeng kana beungeut si Sebul
lain gesi sebul anu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh sanajan manehna jiga jelema anu ceuleupeng teu eleh rikat kentak ngadayungkeun awak. Waktos nasib para mitra sadaya rupina dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun dongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mangga sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.